Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sholata wa zaki malaka summa sum waquf wa uzja wa jahidanna fatukramu. Sholli sholata wa zaki malaka summa sum waquf wa uzja wa jahidanna fatukramu. Kemudian ini saya coba berinamu anu pihak kesenana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kudu sholat anjeun as-sholata kana sholat anu lima waktu wajaki jeung kudu ngaluarkeun zakat anjeun malaka kana harta anjeun sumasum tuluy kali-kali puasa anjeun waktu yang kudu dikal anjeun wa huja jeung kudu ngaji anjeun wajahidana jeung kudu jihad anjeun paku kamu mangka bakal dilihat. Yusuf bisa dinayekeun mengandung cabang iman pirang langkung genep, parentah sholat, parentah zakat, parentah puasa, parentah i'tikaf, haji, jihad. Ngan jalan kahiji waktos, kadua paminten keterbatasan ilmu. Insyaallah sakedik paninten ngebahas tentang sholat geula jalan ieu sholat mengumpulkeun pihak fondasi, pihak modal, bahkan intina Islam adalah sholat. Cirina jelema beriman adalah sholat. Yufarriqu bainal kufri wal iman as-sholat. Anu bisa ngabedakeun jelema kufur jeung jelema iman teh sholat. Lamun eta jelema daek sholat berarti beriman, lamun teu sholat berarti naudzubillahi min dzalik. Dalam surah Al-Rasul alamul iman as-sholat. Tanda na iman teh nyaeta sholat. Al-mu'minu wal munafik innal mu'mina himmatuhu bisolat wasiyam wal ibadat. Sajana cirina orang beriman himmatuhu cenderungna hatena bisolati selalu kana solat wasiyami jeung puasa wal ibadati jeung ibadah. Jadi cirina orang beriman mah diantarana sok cenderung hatena nu diutamakeun teh hiji salat, kadua puasa, kadua berupa bentuk ibadah, sagala perbuatan ibadah. Wal munafiqu alaqon ciri jalma anu munafik mah himmatuhu fi ta'ami wasyarabi kal bahima. Jelma anu munafik mah cirina teh cenderungna hatena selalu menjadi pikiran teh fi ta'ami si beji tetereuyeun nya selalu tetereuyeun pikiran teh wasarobi jeung minum kal bahi mati teu beda seperti sato eta munafik. Maka urang moal poe sok bingung mikiran kumaha isukan, usaha kumaha isukan dan daya teh cenah munafik teu beda seperti naon? Seperti satok. Alhamdulillah. Sholat mah dari pikiran, kumaha itu kan. Kabur mau sholat kabur sunnah. Kabur dicopot mah nyawa. Teka pikir. Kurang. Anu kapikiran teh kumaha carana sangkan disuka meunat teu bahasa Inggrisna. Jadi dan terusnya. Maka pantes cirina jalma beriman adalah kosok sholat. Ngan diantarana jelema kabagi kana dua bagian dina masalah sholat. Kahiji aya anu kosok, kadua aya anu tara. Ngan dina kalebah kosok, aya nu kosok ya kosok kabeh. Sholat kosok,
puasa kosong, mingguan kosong, ngomong ke batur kosong, kuah pau kosong, nyarekan batur kosong, ngehirikeun batur, ngeheureuyang pengajikan batur kosong, wah eta mah kosong. Kalau anu sakala kosong kitu teh beda cenah seperti mobil anu kacida alusna kan kacek reman. Misalkan di dia mang Helmi boga mobil bus badak alpangna bus rumah Helmi malam alkasa pinu ku sorangan atak bus cek mang Helmi teh hei jalma-jalma babaturan urang anu pernah malasan ren bisi hayang jarak ayu urang boga bus bisi teu boga ongkos rek di ongkosan bisi teu boga kadaharan dibere kadaharan bahkan bisi teu boga pakaian ge dibere pakaianna pokona mah asal daek milu tah ieu bus beliau ke jelema teh mari parasuk duit dibere baju dibere kadaharan oge dibere sanu teh bunga ongkos gratis barang geus asup di jero tah cenah mah asup kabeh ngan kanyahokeun ku maraneh kabeh ieu mobil teh sanajan katinggalina mewah ulah dibere baju, dibere duit, dibere kadaharan ngan kacek ieu mobil reman eta mah mangga teu langkung bade ngiring silahkan dulu anu moal ngiring wayahna turun ngan ka dieu geuning kadaharan jeung duit jeung sagalana nunjikeun ku kaula kira-kira urang dulu mah mending tong ngilu nya reman kitu mah daripada urang dina belokan balik turun awut kaituna bakal cilaka naudzubillah min sanajan teu dibere naon ya mending kene tong ngilu sabalikna aya jelema teh anu tara salat tara mingguan tara puasa oge tara sedekah di peta yuran yudan tanah tanah sih eta. Kalau gitu mah beda seperti mobil anu gaya ngan kacik ari rem ngapakem ngan turun sinan bisa ini mah wah ini ya mejen kita di akhirat batu mah rasul oh itu yang cicing mejen bisa mana nah tuh juga ini kita contoh nu tadi Gusti di paparingan rezeki, Gusti diberi kadaharan, diberi pakaian, bahkan dipasihan bojo. Eta teh ulah kabablasan sagala digawe. Anu dicaram ku Gusti mah omat lamun urang ngarti mana ulah dibigaw, komo lamun urang masuk bae ngalaksanakeun salat. Sabab inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Teu kaji lamun urang masuk salat kali-kali sagala kosong diusahakeun ulah dinyanyaan ulah dimomore lamun urang daek ngalaksanakeun salat mah minimal rek urang kudu paham ya di saat aya tawaran-tawaran anu sakira maka jadi dosa ulah rek digawe sebab salat mangrupikeun amal ibadah anu paling utama bahkan termasuk lagi kan kagolongkeun jalmi rajin salat teh termasuk jalmi anu soleh. Jaminan bikin jalma anu soleh bahkan bagi dasar keimanan kita Allah Subhanahu wa taala man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala yuhyiyannahu hayatan thayyibah. Manane wallahu alam wa rasulullah yaqiti murad man amila sholihan sahajalma anu migawe amal soleh wa huwa mukmin dakarin abunsa ekti golongan lalaki jeung awe wa huwa mukminun bari ka aya eta si jalma beriman anu bae jalma migawe amal soleh yang kacek teu boga iman apa ieu mah nisbat ke ka jalma anu beriman daek migawe amal soleh seperti ngalaksanakeun salat 5 waktu pala diyannahu hayatan thayyibah maka maka dibere eta sejalma kahirupan hayatan thayyibah kahirupan anu kacida alusna
anu kumaha anu dimaksud kahirupan anu kacida alus nisbat ka jalma anu digawe amal soleh nu disebut kahirupan anu kacida alus teh wa amlahu qalbaka iman dipinuhan hatena eta si jalma anu daek digawe amal soleh teh dibere jembak hate atau dibeunghar hate. Naon kauntunganna keur ka jalma anu beunghar hate, kauntunganna pikeun ka jalma anu beunghar hate sanajan hirup terpakeun bungsat bahan lieu eueuh raga teu aya tapi salilana tarak ngarasulah jeung tarak katingali nalangsa. Wajahna selalu berseri karena ibadahna selalu mugusti, bahkan hatena selalu eling ka Gusti. Maka bisa dibedakan jelma anu hatena luhur pasti wajahna oge bakal kusut. Jelma anu teu beunghar hate mah sanajan di imahna sagala aya cek paribasana, tapi selalu ngarasula luhlah eueuh kagenahan. Eta jelma teu dibere beunghar hate ku Allah. Adi nisbat ka jelma beunghar hate mah sanajan urang boga motor tetangga kabeli motor selalu alhamdulillah. Betul motor gaya alhamdulillah aya datangan boga motor gaya sakali kapal bisa diinjeu lamun jelema beunghar hate ari nisbat anu jalma rupok mah hatena tatangga meuli motor langsung mulia wah neangan Bang Emo pesen ke Bang Emo punya duit 5 juta wah ini ya baginya mau ya bagian ini lahirna bayar motor sampai ka akhirnya segala direla segala disita eta akibat rupok hate ari anu beunghar hate mah sanajan teu kabeli motor ge selalu bunga selalu naon tatangga kabeli motor minimal kurang dipanggumahkeun lamun di saat motor eta kotor. Lamun urang daek panggumahkeun kadituna bakal pasti dibere hijau. Lamun urang daek hijau pasti bakal dibere. Nah, sabarang urang daek kan sihat. Dan urang hati teh rasa aman bisa angkat tangan urang. Maka dalam tulisan aya sebagian ulama nyontohan teh lamun hayang ulah panasan sanajan secara manusiawi sakabeh jelema ge rasa panas mah pasti boga ngan ulah dituturkeun kudu dilawan lamun batur ka beuli mobil teh mun bisa mah buru-buru datangan urang bersyukur mobil deui balik urang teh bantuan ngurus kana eta kendaraan insyaallah kadituna bakal leungit rasa panas barang ya bisa balik lamun batur ka beuli mobil sampai ke urang numpang aja ayah aing mau kami saya tajam ka beli main panas makanya saya tak usaha ngabur itu ngapoe sare bisa beli mobil aing teh da eta mah salilana eta jelema bakal siksa hidupna menderita moal manut kabulan beungeut oge bakal khusyuk. Nah nisbat ka jalma anu beriman dari bari daek migawe amal soleh maka bakal dipinuhan hatena ku Allah Subhanahu wa taala rasa beunghar rasa jembar hate. Nu kadua jaminan ti Allah nisbat keur ka jalma anu daek gawe amal soleh bari didasaran iman wa amlahu yadaika rizqan bakal selalu dikersakeun ku Allah secara garis lempeng leungeunna teh sabulan sagilak teh jadi rezeki. Saburang dicabak kumanehanana bakal selalu jadi rezeki. Pepelakan dia selalu berbuah, bahkan ka alam manfaat dina eta buahna. Rezeki teh setiap perkara ulu mayung tafaqut yang disebut rezeki teh sapur perkara anu bisa dialap manfaat eta rezeki. Model ieu mik sampai itu rezeki ngan lain milik ku pribadi biasa dical dari pribadi ngan ku pribadi bisa dialap manfaat biasanya rios teh kudu gogorowo kantang rezeki ngan lain milik aya milik aya milik dan lain rezeki
misalkan sawah kurang megah boba pare di imah sabaraha tong nah kacek teu bisa kadahar kurang teh milik mah loba kan lain rezeki rezeki kurang teu bisa di alam mah kurang eta jadi anu kawisna urang dipersakeun misalkan sawah megah imah gedong mewah pamajikan montok bari jarang geuneuh nah kacek bobogaan kawas genyer tengah ngaleong nu urang tapi lain rizki milik tapi lain rizki pamajikan mah baheno harta loba nah kacek itu bisa dipigawe ku urang dan bobogaan leuleus bisa dimanfaatkan jadi ukur milik ukur lain rizki kalau orang minta gabus itu ulang minta rizki ukur minta milik rizki jadi nu urang mongko kadahar om sebab desa etik loba jelema anu ngamilik tapi henteu jadi rizki ya harta berlimpah tapi teu bisa di alam manfaat teu bisa kanikmati bahasa urang kadung kae loba harta tapi hate jubat bisa menikmati dina eta harta eta teh loba milik tapi saeutik rizki ari anu saeutik milik gede rizki mah jane barudak atau nabi urang anu sok rajin datang karena tahlil ongkoh di imam boga ini tahlil jadi menang top rame itu milik tapi ayah rizki ini kalah jadi bahasa top rame menang punya top rame dan pantas nama mengenai mungkin teh meninggalkan juga ada sampul ya sampul mah pasti bangsa urang hubunganna jadi ngebeungharana ge pasti bangsa urang nu katiluna jaminan nisbat ke kajami anu digawe amal soleh kalayan didasari ku kaimanan wajis matan sohihatan dibere awak anu jagur jawab waringkas hiji jawab eta jelema boga beunghar hate nu kadua selalu leungeunna jadi duit wae nu katilu awakna oge jagur kaduna ge kumaha teu nikmat mata kacidarugina lamun urang dibere kesempatan keur nyieun amal soleh kali-kali urang teu dimanfaatkeun naudzubillah kalihuna sok haluang sok sieun kanikmatan anu dipaparingkeun ka urang ditarik ku Allah Subhanahu wa taala naudzubillah min dari maka urang dibere cabeur dibere kesempatan teh bisa hadir kana majelis taklim ieu teh salah sawios urang mengawe amal soleh kalayan didasar ku keimanan sadar bahwa urang teh diparentah ku Allah ditahkolab ilmu mudah-mudahan sing menjadi amal soleh jeung jaminan anu tilu tadi mudah-mudahan sing jasa kapemilik urang sadaya